Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha kabarna daramang barudak? Mudah-mudahan barudak kelas genep SDIT Nur Ar-Rahman sadayana anu soleh-solehah aya dina kasehatannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pengajaran bahasa Sunda. Sata acan orang diajar, hayu orang sesarengan baca heula basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi anu bade didugikeun ku Ibu dinten ayeuna nyaeta aya 2. Hiji teks argumentasi, 2 rarangkeun tukaning sareng ing. Mangga barudak sata acan kanu materi urang tengetan heula kompetensi dasar anu bade didugikeun dina materi dinten ayeuna. Aya 2 kompetensi dasar anu bade Ibu dugikeun nyaeta dina nomor 3.2 memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan. Anu kadua nyaeta 4.2 menyajikan isi teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan baik secara lisan maupun secara tertulis. Tah barudak upami tema 2 teh nyaeta ayeuna nyaeta hirup sauyunan. Naonnya hartina hirup sauyunan teh? Kecap sauyunan artina nyaeta rukun sapaham tara pasea. Hirup sauyunan artina nyaeta hirup babarengan bari silih asih jeung silih tulung jeung tara pasea. Ta eta barudak hartina hirup sauyunan. Mudah-mudahan barudak kelas genep di dieu sadayana anu soleh-solehah tiasa nerapkeun sifat hirup sauyunannya. Amin ya rabbal alamin. Mangga barudak ayeuna urang majeng ka materi nu kahiji nyaeta tentang teks argumentasi. Naon teks argumentasi teh nya? Tah barudak teks argumentasi teh nyaeta mangrupa salah sahiji bentuk penulisan paragraf nu eusina mangrupa pendapat atawa keyakinan penulis ngeunaan kana hiji persoalan. Paragraf dina teks argumentasi teh biasana mah ditungtungan ku kesimpulan. Kanggo naon kesimpulannya? Nyaeta pikeun ngayakinkeun pendapat anu nulis. Tujuanna mah nya teks argumentasi teh pikeun ngayakinkeun atawa mangaruhan kanu maca eta tulisan saluyu jeung pendapat anu nulis eta paragraf. Naon wae eusi karangan argumentasi teh? Nah, barudak aya 2 nya eusi karangan argumentasi teh nyaeta hiji ngajentrekeun bener henteuna, hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat. Dina karangan argumentasi teh anu maca bakal percaya kana eusi karangan, dean ti eta nu maca oge bakal kahudang pikeun milampah hal-hal anu saluyu jeung eusi karangan. Ayeuna nu kadua nyaeta eusi karangan nyaeta katerangan anu dibarengan ku alasan-alasan nu dumasar kana fakta tujuanana. Ngawawarkeun perkara anu manjing akal atawa logis sangkan nu maca percaya kana naon nu ditepikeun dina karangan. Tah barudak ayeuna Ibu bade masihan contoh teks argumentasi tanapi karangan argumentasi nya anu judulna ngahontal tujuan dina kabinekaan. Teks argumentasi ieu aya dina modul halaman 12 dugi ka 13 modul bahasa Sunda kelas genep. Mangga diaos ku barudak sadayana upami dibacakeun di dieu mah atuh dalami nya. Tos we dibaca modulna di halaman 12 dugi ka 13. Mangga dipahami tanapi diregepkeun bacaanna kumaha eusina, kumaha pendapat anu aya dina teks eta. Mudah-mudahan tiasa dipahami ku barudak sadayana. Sami nya sareng tema 2 eta nyambung nya yeuna judulna atanapi eusi tina teks argumentasina.
Tah ayeuna Ibu bade ngajelaskeun tentang karangan argumentasi. Pami tadi nu di aos makan teks argumentasinya. Nah, ini mah karangan argumentasi barudak. Karangan argumentasi teh aya rupa-rupa. Aya 4 nyaeta hiji narasi, 2 deskripsi, 3 eksposisi, tah nu kaopat teh argumentasi. Tah jadi teks argumentasi teh kalebetna oge karangan argumentasi. Karangan argumentasi teh eusina ngajentrekeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat. Dina karangan argumentasi anu maca bakal percaya kana eusi karangan. Lian ti eta nu maca oge bakal kahudang pikeun milampah hal-hal anu saluyu jeung eusi karangan. Tiasa teu barudak kenal karangan argumentasi. Tah nya kelas genep mah kotos kedah tiasa nya. Ayeuna majeng ka rarangken tukang ning atawa ing. Nah, dina teks argumentasi di luhur aya kecap-kecap tanda ning jeung rupa ning. Tah eta teh contoh kecap anu make rarangken tukang ning atawa ing. Yuk urang ilikan ieu contoh-contoh lianna. Contoh estu ning. Tah eta teh tina kecap estu dibarengan kuning. Jaba ning. Nah, jaba ditambih ning. Pira ning. Nah, pira ditambih ning. Nah, eta rarangken tukang ning atawa ing. Tah ayeuna rarangken tukang ning atawa ing lamun napel kana kecap-kecap anu ditungtungan ku aksara hirup atanapi vokal anu bakal muncul nyaeta variasi ning. Beda jeung contoh ieu. Contona bakating. Eta teh asal kecap tina bakat ditambah ing. Tariking. Nah, kecap tarik ditambah ing. Lebeting, kecap lebet ditambah ing. Kumaha barudak? Ngertos rarangken tukang ning sareng ing? Nah, mudah-mudahan ngartosnya. Alhamdulillah sakitu wae pangajaran ti Ibu dinten ayeuna barudak. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana. Alhamdulillah sakitu wae pangajaran ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tong hilap barudak jagi kasehatanana. Tetap semangat diajarnanya di imah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.